tek kieu wae geus lebaran kieu, saacan lebaran kieu. Milu wae kitu kasalaki ya teh. Kumaha ya Allah nih hirup teh kieu wae. Duit teu boga. Betul wae kitu ieu teh kasalaki ke Malaysia. Sugan atuh di ditu mah hirup urang teh jadi cerah. Teu mumet wae kos di dieu nih asa jalangan. Kayak lebaran lieur, geus lebaran lieur. Nuturkeun wae kitu. Heula nuturkeun wae kembali ah. Teh kumahanya urang bebeja ka si geuceuk-geuceuk. Tapi kumahanya orang teh teu bisa di ka Malaysia teh make naon. Duit teu boga. Kumaha atuh ya Allah. Kasih sarpil kitu minta solusi heula. Bukan atuh aya pencerahan geus minta solusi mah. Cek atuh cobaan. Aya teh nya si sarpil mah. Aduh. Aya teh nya si sarpil mah. Sarpil. Sarpil. Woi. Gue besar kau nang kadia atuh meni pagi-pagi. Kecak. Ini enak mana mi panggilna kadia. Nah, ini Kan geus ai mana kemari. bae we atuh di kecil di barana teh sia teh maneh. Kemana mana? Iki dia di tiis urang mah. Naon ieu? Iya, sabaraha naon kecil sia teh. Hah? Baraha naon ieu teh? Teuing atuh meni ai sampai beres lebaran. Real. Baraha haseum. Sarape aing teh semua di. Naon mana masih? Cuk urang rek minta solusi ke maneh. Solasi. Solusi sia teh. Solusi. Heeh. Oh, sebentar solasi. Naon? Kecuk urang teh nya kan hirup teh kieu-kieu wae nya cenah. Urang teh meni rek lebaran jangar, geus lebaran jangar hulu teh heueuh. Nu ngalintan sama jangar wae Heueuh atuh. nyata ka. Kumaha atuh nya cenah urang teh? Mana mah ngapoe atuh jangarna oge atuh meni bae tarimakeun kumaha deui atuh. Heueuh kecuk urang teh nutupkeun salaki kitu nya cenah. Bukan salaki ka mana emang mana Malaysia. apal. Di mana? Ke Malaysia. Tuh, kamu jauh gitu ai mana emang apa tempatnya di mana? Heueuh teu apa urang teh nanyakeun we atuh sugan. Nanyakeun ka mana ai nanyakeun teh ka kampung sebelah ai mana ieu ka daerah Batur. Terus atuh da urang teh meuni ya anu, cuk urang teh meuninya ieu teh erek Bukan lebaran. balik kene. Acan keuceul mere duit henteu urang teh nih asa lieur budak hayang jajan wae. Heuh mah mana nyamperkeun ka salaki ka Malaysia mana rek naon? Heuh nya erek di ditu we hirup di ditu sugan atuh hirup di ditu. Lamun kapangi eta mun teu kapangi kumaha? Bakal meureun ceuk da aya ikatan batin panan urang teh. Ikatan batin lamun aya ikatan batin mah balik salaki maneh ka dieu. Nyanjuk wae urang mah. Ada mah bisa ngarang maneh urang mah. Tapi nya keuceul naik naon awalna nya urang teh. Tuh nya sugan aing teh apa? Naik bus Sampai atau kamu. langsung ka anu kapal urang teh ceuk. Kalau kapal bukan duit lah mana? Heeh. Weh, kapal handap we urang mah. Kapal anak kumaha mana nya aya kapal anak? Aya keuceul eta nu dinu cai geuning. Parahu. Heeh. Oh, pakai galon atuh. Aya tinggal TV aya nu make galon nepis ya. Atuh hayu ke kumaneh pangajieun keur teu bantuan Tah urang. ieu teh heueun juga urang mah da teu bisa ngarang maneh. Urang mah kudu bisa ngadoakeun di dieu cing salamat maneh ka di dieu Iya teh. cenah doakeun nya urang sugan atuh di ditu mah urang teh aya perubahan hirup teh. Amin atuh mudah-mudahan kapanggih. Nanti kapanggihna teu lilak kitu eta salaki. Amin ceuk nih urang teh. Tanyakeun we atuh nya heueuh nih hariwang maneh mun heug cicing we di dieu atuh di ka mana? Ceuk urang di dieu atuh hirup teh da kieu wae sangsara wae. Da urang teu bisa mantuan wae heueuh. Da capek atuh mantuan we batu we urang kudu Nyata kan urang mantuan. teh pan sadar diri atuh. Atuh juk teangan salah irahait initna. Cigana mah isuk ceuk urang teh. Isuk. Nah, mun budak-dadak ieu. Ini persiapan can maneh. Itu we ngabarengkeus baju hungkul urang teh. Boga Ajang bakalna, aya. boga bakal. Heuh nyata. Yang ongkos. Aya ceuk saeutik mah. Aduh nu moal mah ka Malaysia mah sabaraha maneh boga duit. Ceuk mesti di itu mah urang teh buburu atuh di jalan mah sugan atuh aya gawe. Buburuh naon di jalan yang rongsokan maneh. Nya kembae we. Udah aing mah atuh, ceuk. nyage kieu ieu sebagai tetangga aing mah teu ridho mah ieu tukang Sok rongsokan. atuh bekelan ku mana itu Rido mah?
Tuh dah sia mah aku Itu aya itu non dek di bawah moal itu non kakaren lebaran. kembali wae ce jeung nyamu hirup di jalan urang bisa Atuh kelatunya daguan heeh. sok ce Jangan lupa daripada papisan aku cicing udah di pada hamat urang. teh aku yang kumaha ya teh. Ini kayak atuh nih. Rum, naon? Yang nih atuh Kali atuh ku abdi bere. Iya, ku abdi bere. nih golo omong Bae atuh nih sakieu ewang. Rum nih, geus lebaran ari atuh pamali. Iya, potong ewang. Hiji we nya. Nih abdi awe deui. nih wa atuh nih. Iya atuh iya. Kita boga di mana ya kakaren? Ya mah abdi mang yeun ieu. Wah, Ngasaan atuh da abi mah teh nyieun, da abi mah nyieun kue nastar we nu marahan. ini carulametan pisan. Ieu mah kue kampungnya. Nya saeunggeus banget. Bae we atuh. Nah, aku hayang. Heeh. Ini dacan penengasaan, oke ya rasana kue kampung teh. Ewa. Ya sarkongnya. Udah kecil meni loba-loba teuing. Iya mah lain opieun. Iya. Iya baju teu kapake ya lumayan. Alhamdulillah. Kan kita buka salin di ditu ya. Bayar simut ya teh urang teh baju si tah dan si kita ya lusin teu dipake. Bener, Cek. Ya. Kecil nuhun pisannya. Banyak tuh make gamis mana lempang. Atuh cek kembali ada orang mangsindu. Iya tuh ya hampura saeutik heeh. Ieu suka bisa nyambung mana hirup heeh di ditu. Bisa di aing am nih ditinggalkeun ku maneh dengan airah di ditu teh. Nyamreun salilana we urang. Nih tuh nya. Moal balik-balik. Aing mah aya nu ngalieureun deui atuh. Kewe meureun mun tadi teh mun parang tadi ya we. Bakal ingat ka dieu. Ya insyaallah atuh kecil mah nya urang ingat pokok ka mana teh maneh. ieu. Nih aing teh mun ka tadi teh mau aya gegerowan deui. Atuh kom nih mana teh mencicing deui dia atuh sia teh. Aja dia ngasaki anyar mana teh nih. Astagfirullah kecil. Ada orang tak Atuhnya urang hampura heueuh ka maneh heueuh sok wani heueuh. Ya kade maneh kudu ingat ka dieu atuh datang ka dieu ulin ka dieu heueuh. pura orangnya cuy satuan buratan mana Kumaha tuh teh dari do urang mah ieu. pura pisan kayak mau orang mau bisa bapanggih jeung mana Aduh, mah cicing di dia tuh sarkom sih atuh. ke jambura orangnya Ampurannya tadi makan di jalanan teh. nuhun pisan ke ceungeus mantuan urang geus setia jeung urang Pada mah teh cicing we di atuh koming. Kecil dah orang teh atuh mah nya hirup teh kieu wae. Aku udah sok atuh urang bisa ngadoakeun di dieu nya mah cing lancar di jalanan, Amin, cing Baca, selamat nya, amin. cing gara-gara kapanggih saat di mana teh. Baca amin. Ieu urang ge erek ngabejan heula kasih-kasih. Atuh gabejaan ieu Urang. bisi maneh langsung ini, ieu langsung ini gabejaan heula kan lain bisi nareangan. Wah, urang indit nama isu kecil. Oh isu? Ayo nama rek beberes heula urang teh. Atuh. Ayo atuh kecil nya. Bantu antong beberes tak urang. Kebae we kecil. Atuh hampurannya. Bisa aku serang aja hampura orangnya. Ayo ce. Nih pada mah kamu tuh cicing dia nih. Nih orang nih obat tur atuh. Si hayatnya. Hayat tuh di mana? Temu di situ sih. Ya. Non kom. Ih, non. Isi hampuranya orang sih. Hampura kunaon? Hampura orang bisa loba salah sama nih. Hampura kunaon ari maneh geus dihampura geus. Orang teh kieu. Naon? Nah, jika nunggu ceurik kitu. Tuh biasa orang teh asa saradi tapi orang teh kudu kumaha deui ya teh. Naon naon? Orang teh rek ieu rek nyusul ka salaki ka ditu we urang teh. Ka mana? Ka Malaysia gitu. Ka Malaysia? Oh, keju. Namun di jauh-jauh teuing atuh. Orang teh rek nuturkeun salaki we ceu anu. Nah, jeung make dek nuturkeun nya emang mau balik ka dieu. Teuing keju cigana mah moal merendah teu balik-balik, rek lebaran teu balik, geus lebaran teu balik. Ayeuna geus sawal.
Nah atuh salaki maneh teh eueuh eta na telepon eueuh. Gajah kabar urang teh meni hirup teh kieu wae urang teh atuh hayang berubah nya ini asa jangar urang teh geus urang teh nuturkeun ka salaki wae ka ditu ka Malaysia Maneh teh iraha atuh isu gajah nah mending ngadadak gajah da atuh tengah dadak gitu sebenarnya mah da mesti pikir-pikir urang teh ngan karek ngomong we ka maneh jeung si Ita dibawa maknya ada budak urang jadi sorangan atuh kecil manya maneh dek tinggalkeun urang di dieu gajah atuh da kumaha di urang teh di dieu kadona hariweukeun maneh wae nya geuning kembae we atuh da biasana ieu emang eta ongkos maneh boga ya gitu incu urang teh nya aya we ce saeutik mah jeung naik bus mah ce udah jauh meureun Malaysia teh nya ka luar negeri naik kapal ce mun bisa mah da mun eueuh duit mah geus urang teh mampai bus kecil mending asa sedih urang teh meni mana dek ninggalkeun ku si Sartil nyahoan nyahoan beta urang pangeuskeun si Sarti beta urang geus teh beja geus bae diieukeun heueuh si Sarti teh nyanyi we cenah da kumaha deui emang geus bener buleud maneh teh niat teh geus ede ka ditu kece geus urang teh dang kata didi geus mikir deui mah teh nya indit entong urang teh nanti kumaha bingung nya kieu wae da hirup teh heueuh salaki maneh teh atunya di dieu teh naon hungkul geuning nyere duit ka maneh menitara maneh teh di dieu kuat kasangsara geuningan budak hayang jajan di mana nya urang teh masakeun ka ditu sugan atuh teh kapanggih urang teh jeung salaki atuh amin urang da moal bisa ngulah-ngulahnya urang lain ieu keun lain ngahanjukeun lain henteu ngulah-ngulah urang teh nya kumaha maneh we da urang teh ieu teh ngomong lawi kasih cuk urang loba dosa ka maneh atuh da nya ge urang teh da bakal kaleungitan atuh ceu nya ge maneh heueuh nya kitu tika sebeleun nya kebae we da heueuh keceun nih urang teh hampura pisan nya jeung ka maneh sok ngagawekeun sok ngalieukeun budak urang ka maneh jeung sok ngajengkelkeun ulin teh bae da ngati urang oge cing maneh cing pokona mah ge cing salamet di jalanan cing salamet budak eta mun aya naon sok bejaan nya ulah poho ka urang ulah poho ka nu di dieu nya omat da urang teh nya nih sedih urang teh gimana sih ngomong tapi orang teh wanita nya kemana gini kok kalasa kalangitan orang teh kok hampura orang cuy orangnya hampura pisannya mana ini itu cing bahagia cing kapanggih sabin urus budak cing bener di pitunya cing gede milih amin cuy ulah poho karena didinya omat manehnya da maneh teh geuningan di dieu mah mun disangsara wae maneh teh salaki geuningan teu balik-balik atuh jogan indit ka ditu mah maneh teh nya salaki kapanggih maneh teh moal kieu we mah sangsara wae nya hampura urang moal oge urang dihampura sok maneh cing ieu hatena cing jembernya oge di jalanna kade maneh ulah ieu heueuh ieu urang jang ongkos saeutiknya bae keceun tong ngarepotkeun ke ceu ahli urang mau ngarepotkeun sasaha ceu bae jang ongkos ke jajan si Ita saeutik atuh mun pisannya hampura urangnya Dulunya si kerum eta heuleuh cenut da awalid mah kitu aman nih balik ini nyusut teh belum katanya lagi naon naon marane hafal tuh ini abis syarat pindah wah
Kemana? Ada ke Malaysia. Noi si Upin Ipin. Allah. Itu sahan ya asa ai. Bener loh, ngeri rumah. Bakal Upin Ipin sih ya. Bener bakal ayah si Mail. Ayo mana nih? Ngahayal wae heueuh si eta. Asli, segera tanyakan ke Mama Abi. Sumpah. Sok demi dek PNA, dek burut, dek bisulna ati. Dah bener Abi mah rek ke Malaysia isuk jeung mah. Isuk. Nilu atuh abi rek meuli ping-ping hayang. Hayu siang kita bakal si Mail, bakal isu penipin heueuh si Memi. Karek naon ka ditu? Rek ka bapak cuma. Kita engke balikna mau oleh-oleh heuh. Gimana ya reuaseun atuh coy na. Abi mah mal uih di ka dieu marane teh. Kalau aku mau atuh. Nah, ita. Ah. Daerek salilana cek emak di ditu mah ka dieu deui. Ni abi teh bakal teu boga batur geura di ditu teh. Jeung si Upin Ipin we atuh. Ni dan bakal henteu kenal leuh nari ro. Hari kita sekolah kumaha tuh pindah ka ditu. Cerita teh kita bakal jadi bahasa Melayunya. Bakal jadi si Cekgu. Bakal sekolah di dinya. Bae da Santi di ditu. Orang Indonesia. Bener. Nya bener bakal si Santi. Asli eta mah bae. Asli sepoe teh aku tak mah abi. Moal panggil deui mah nya orangnya. Oh ninya nih. Kita mah nih. Geus we eta mah cicing di dia teh mah abinya. Bunga iru main keu mama abi kumaha. Bae we nya dibere jajan ke mah abinya. Dibere eta mah. Dah yang iru ka mama abi. Coba jauh pisannya. Gana reka naik kapal. Naik kereta, terus naik kapal, terus naik bus deui. Cek mama abi ge. Jauh pisan. Kita berarti orang ayeuna terakhir amang atuh nyen. Heeh, da isu kabi pernah rek angkat ke ditu jeung emak. Cek. Naon? Saha eta teh? Ieu Cah Haji ieu. Naon kala atuh? Haji. Kunaon main mana? Haji na aya mesin. Pan orang teh gawe atuh. Oh mana teh gawe ngajahit paingan atuh. Urang seumur-umur teu apa karek apal ayeuna gawe di atuh keuceum meuni da maneh mah tara beberes palebah dieu atuh. tuh da tara dititah ku maneh. Haji urang hampurannya. Hampuran mana maneh? Hampurannya keuceum urang sakobat salah ka maneh. Nya rek naon atuh maneh teh meuni minta hampura pan geus basa lebaran nih panas ceuk. Keuceum nih urang teh ieu teh bingung gitu nya. Nih geus lebaran lieur, acan lebaran lieur. Urang teh ayeuna teh arek nuntut salaki we ceuk ka ditu ka Malaysia. Ke Malaysia. Nah, nih jauh-jauh teh keuceum atuh ari maneh meuni. Keuceum da kan salaki urang gawena di ditu ceuk. Kan bae we atuh ceuk cicing di dieu ieu. Keuceum kasnu apal geuning maneh oge pan apal kahirupan urang di ditu. Atuh sugan euceum bisa ngabantuan di dieu oge. Angku aja teh dibantuan geuningan. Udah hampir beres-beres di Haji mah dibayar henteu. Atuh ceuk hampura we mending geus lah cicing we di dieu. Keuceum urang teh da mun cicing wae di dieu, urang teh hirup teh kieu-kieu wae. Sugan we keuceum atuh ka hareupna mah maneh teh rezeki maneh teh lancar kitu di dieu teh. Salaki we ceuk sugan atuh di ditu mah urang teh aya perubahan hirup. Maneh ka dituna erek jeung saha atuh? Ya jeung sikita we ceuk jeung budak urang da mah de ayeuna urang ka ditu sorangan budak urang di Ih, dieu. nek kanu naon atuh keuceum di hariwang urang mah. Urang ada mapai-mapai bos we ceuk. Keuceum meuni ieu nih maneh teh enggeus lah cicing di dieu nih hariwang urang meningalina oge ngadengina oge. Oh, keuceum atuh da urang teh kumaha ceuk nih amun di dieu wae teh geus saat urang teh tadi teh geus mikir nya di imah teh sabaraha kali putaran urang teh. Nya maneh atuh dek naik bus gitu di dieu teh. Heeh. Nih boga duitna. Aya we ceuk tadi diwere ku Cah Haji jeung di Cikasi urang teh alhamdulillah. Keuceum atuh meuni maneh teh meuni keur mamaneh sok gogorowokan meureun kita dedengean urang teh di dieu.
Ujung orang teh hampura we ka maneh sok ngariweuhkeun sok Bae eueuh hampura ieu ka maneh geuningan sok nita itu ieu geuning ka maneh hampura pisan eueuh. Meni nih maneh mending geus lah sedih urang mah. Cicing di dieu atuh. Hampura we ce urang da ting bakal ka dieu deui ting. Ceu atuh tong ngomong kitu ceu ka dieu we engke mah lamun eta mah kangen ka Ceu Haji mah ka dieu. Ceu mun aya duit ka dieu urang nya lamun ce atuh da urang teh kumaha deui bingung eta sebenarnya mah orang yang embung ini ka ditu teh tapi urang teh kumaha deui. Ini jaba jauh sia teh sarkom meni kumaha atuh. Da cicing we di ditu engke mah. Rek di ditu aja Mau panggil deui jeung maneh atuh urang teh. ce urang mah ka dieu deui ke ce Atuh hampura urangnya ke cenih. Urang hampura pisan ka maneh sok tutah tita sok segala eta geuning nyarekan itu ieu geuningan masalah duit ka maneh mah geuningan sok nagih kitu urang teh hampura ke ceu. aja urang ge hampura aja